Dokter R. Seset ini angan cacing mentang-mentang ke lockdown kerebahan gitu jatuh nongol kira-kira ya amun keong daekeun moal nya laukna. Ya Allah ya budak cacing mani kuletik ya ampun. Pajar teh mah aing doang kuro ka cacing-cacing lu kuro mentang-mentang lockdown. Kemana nya aing mancingna amun kawalungan kayaknya bisa cekana mama aing ka aing muriang di tuju di jangan embung lah kemana nya. Sia main jambret bae aing keur ngusep nya. Ngusep jeung didinya sekalian bedina ember. Amun ka jauh aing bisa cek kanan ku mama aing. Nu aya siang kayak kegeleng mobil batako. Atuh mun aya mobil mah aing nyikir heulan lah. Mantak moal menang lauk-lauk sia mocin. Hari geus kemana ge ngusepna? Hayu aing nuduhkeun. Sama di dia mocin karak ayaan lah lokna gawahan atuh ngaranna ge mancing sabar be heulan ja ari hayang nu gampang mah mancing keributan. Bol aing mah di sing kasantap bol aing sing cekan ku mama aing kena deul ge nyakukeung kieu kumaha meureun sia sang petualang ongkoh eta mah kana oray aing kana makhluk halus mah sieun lah. Tenang, ku aing dibacaan surat Yasin mang 7 kali balikan mah. Lebaran aing teu kemana-mana. Mending nyai lauk. Si Mocin jeung si Debol keur mancing. Jahilan lah ku aing. Woi. Ai bol, naon tah bol? Lauk eta mah sigana. Doang aing nu nimpug. Lain. Doangna juri rariwa ge. Aing jurig rariwa sakieu cantikna. Tuh kan bol, aneh, kok juri gimana jurig nang torogan. Oh kitunya jurig nang torogan. Piraku ya jurig nang torogan. Hah? Aing jurig nang torogan ngelunjak sia.
mancin, aing boga jampena. Jampe naon? Menghadapi jurig nang torogan. Aing jadi nang tarakan. Kumaha carana? Manehna aing dijadikeun naon ku aing? Jadikeun manehna wujud lauk nu gede teh. Bismillahirrahmanirrahim. Mun bener sia jurig nang torogan, jadilah mermaid. Mun benar si jurig nang torogan, jadilah mermaid. Kenapa ini? Tolong. Mak kunaon, Mak? Lepaskan bentukan ini. Mak kunaon? Mak, Lepaskan bentukan ini. Mak, kunaon, Mak? Aing tuh jadi mermaid kan ya? Aing di mana? Ya diem lah. Mantap. Ari emak kunaon? Aing tadi ngimpi si Mocin jeung si Gebol di walungan keur mancing. Aju ku aing di jailan, di Paledogan datang hati lu kali. Aju aing didalokeun jurig nang torogan. Laju aing ku si Gebol dikutuk jadi mermaid. Aing sawan suku aing hiji kabeh jadi lauk gede. Aing besing dipais. Untung cuma mimpi. Insya Allah, aku takut kecantikanku yang luar biasa ini hilang. Nah, yo, kuarima urang hirup kula sok jailnya. Apok mage, besing ke di jailan deui. Terus besing urang kena kutukan. Kula sok ngaganggu hirup batur. Besing urang kena kualat. Jurig nang torogan. Action. Minum. Cai Hai guys, kita lagi tumpuk tilu nih, mau ke lokasi syuting. Maaf ya, cemilannya pakai masker dulu, nanti supres. Belok kanan, belok kanan. Nih belakang cabai-cabean, sarang basi. Nih nyolok nih. Oke guys. Rame banget guys. Kayaknya ini yang di depan nggak bagian tempat duduk. Udah pecah habis. Balikin kamu. Aduh guys. Alabatan mau gabah 2 ton. apa? Alabatan mau gabah 2 ton. Batur. Mulut bulu mataku nggak kena angin. Biasa. Hai guys.
pokoknya.